Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun cariyos anu kakantun dinten kamari dina jejer cariyos hianat ka pamajikan bagian kadalapan. Mangga kamitra baraya dulur saalam dunya. Urang kawitan wae ieu dongeng supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga maranco, manco. Kamari teh kakantun cariyos tos badanten badami kitu nya. Antara Gan Sukarta sareng Ibu Aminah. Geus we kitu pasinina geus pasti. Kocapkeun ayeuna Neng Rika arek init kuliah. Dianterkeun ku Jang Dana. Akang wios kitu teu isin ngabonceng abdi. Muga isin sagala. Malahan mah akang isin disangka tukang ojek. Sok kitu. Wios teh eta motor teh kuncina sok hanutan heula atuh motorna abdi bade siap-siap buku ieu sareng sajabana. Mohon atuh sok kitu. Akang bade ngaieu heula eta motor. Keluarkeun motor alus. Wah atuh da jelema jegul atuh. Lamun bisaeun kana mobil mah titah kana mobil. Ieu direkayasa kitu nya sangkan disangkana kabogoh nu anyar Neng Rika. Tekung silila Neng Rika geus siap. Geus tas dibawa keperluan kuliah we kitu nya. Geus kumplit. Lak atuh kana motor make helm hijewa. Berengbeng we maju ka hiji fakultas. Dipayun we tukang tuh teras we cekat gerbang. Dan kesok aya rerencangan abdi di dinya. Tekung silila mitra gok we nya. Ka gerbang fakultas teh kampus kitu nya. Hei Rika. Gening sareng nu enggal saharik. Tema ieu jawab babaturanana. Nya calon kemana gitu anu itu si ieu si Budiman. Dukak teuing ka mana. Nu kitu mah abdi ge rieur mikiranana. Geus we ieu rada reh-rehan keneh ti si apa ti bapa gitu. Matak geus we daripada kabatur cenah. Mending geus we ieu jeung emang dulur gedah dulur angang. Oh kitu Nya atuh wios atuh hayu atuh ya. Hayu urang lebet. atuh can yeuna arasup we ka jero gerbang teh kitu nya. Udah kuliah mah meureunna teu kawas sekolah SD atau SMP ngadoan loceng. Geus waktuna arasup meureun arasup we kitu nya. Kocap cak urang caritakeun kosi. Hampura mitra. Urang caritakeun Jang Dana. Bari geus nganterkeun teh mulang deui ka Imah Gan Sukarta. Datang ka imah teh teu cicing. Deketan si Adun. Dun, urang tos nganterkeun wieu euy. Nganterkeun saha?
Neng Rika sakola. Oh kan bae tuh ngalalanyahan ame beuki deket. Jadi teka tingali anyar wano gitu. Hari kitu nama. Ya urang ge dibekelan ku manehna dibere duit. Yang mau rokok silajang naon. Ulah, ini loba euy. 200.000. Aduh, alus maneh milik euy. Alus-alus aing bingung nu di lembur kumaha. Teuing eta mah kari mikirannya maneh. Urang mah teu bisa pipilueun masalah jeung nu di lembur mah. Atuh cik bantuan mikir urang atuh da sidik maneh jalanna. Tuh nya sia macan ge naon-naon geus ka aing deui. Buat teuing ge jaga aing nu dikekesek. Mun kitu geus moal tong dituluykeun kira-kira pirudeteun ka urang teh. Lain kitu maksudna. Kumaha cik carana? Geus we kieu carana mah tempo balik mah urang balik we sarua bareng. Jiga nu heueuh balik gawe ngan peda ngobrolkeun we papisah gawe mah teu satempat kitu. Jauh malahan mah geus rek nyedek ka Lembang tempat gawe maneh mah. Ngurus pila itu bebeja nama ka majikan. Oh nya bener kitu we lah. Tempo balik mah janjian we. Oh ka dieu we maneh. Dawuh batesna ngurus pila mah keun bae ngomong we. Api-api we kitu dan teu moal ngurus pila. Tang. Nya bener kitu we lah, geus kitu. Sip. Yeuh udud yeuh. Ieu geus boga udud mah aya pan pamere sibuk. Ini mah udud alus atuh duaeun eta. Wah, ade euy ka dieu atuh. Mitra. Atuh teu ieu deui nya teu talangke naon lain teu talangke maksud teh. Geus beres sempaguyon gitu nya. Jeung adun. Ieu dana nyarita deui. Dun urang arek tuh ngalapan motor ame ieu ame hererang halus. Heuh jiga tuh da urang oge kaganggu atuh gawe deui ngobrol wae mah ieu deuh sapantos setengah deui anggeus meureun sapoe ayeuna mah urang kake mah beres ti dieu mah di ditu deui di sakola. Bae atuh lamun di sakola mah pan urang bisa ulin ka ditu moal kesel teuing di imah. Heueuh teu nanaon lah asal nyahoeun we sabebeja ka si ibu atau ka Neng Rika. Iraha ngajemput jam sabaraha engke ngajemput deui cenah mah tos lohor jam 1. Keun bae lah. Hitung-hitung ngojek genu geulis we ditangkep. Aduh bagja. Euy aing rada bingung ieu teh kudu di lembur. Sia mah ngomong deui nu di lembur haben we diomong-omong. Geus ayeuna mah fokus heula di dieu. Duit udud dahar naon sare genah. Geus we. Kari daek maneh mah ayeuna mah. Keun we masalah dosa mah meureun urang ge kabawa. Tapi saeutik jigana urang ngadosan ada maneh nu ngalakukeun. Wah sia. Tra leos we atuh. Dana teh nyopot lapan motor. Ieu nya dana. Lapan motor urut make manehna. Adun tuluy deui gawe barang gawe. Ngecet nganggeuskeun cenah. Mitra teu kakocap waktunya relek. Bu Haji mulang leuwih awal biasana jam 12 jam 10 ge geus mulang. Pan arek masinikeun ka tukang rias ka tukang dekor sagala. Ceprana bade ngajemput engke. Mohon Bu ngajemput pipi warang kewe tabu 1 cenah.
Syukur atuh ari kitu mah. Ibu ge da ieu teh rek ka tukang rias jeung ka tukang dekor jang eta heungke minggu hareup. Oh muhun atuh Bu. Ibu, wios abdi bade tumaros. Naon, aros naon, Cep? Cep dana cepnya da sieun kabur. Mun deui sieun dibabageur we. Ya naon kitu, Ce? Sanes, Bu. Abdi engke Sabtu mah panginten uih heula we sareng Dana sareng Usep. Malahan mah panginten sareng Dana lah atanapi abi heula we uih ti payun. Da Usep mah teu ningaeun abi gaduh rencana kieu. Kajen Dana biasa sareng Usep supados teu curiga. Teu nanaon kitu. Heup bae. Keun we engke atuh. Karek poe Rebo paribasa ayeuna mah keun we heula ka ieu. Nya sanes nyarios ti anggangna teh supados ibu badanten ka si bapa boh ka Neng gitu ka Neng Rika. Keun ku ibu diatur nu kitu mah. Mitra teu kakocapkeun si ibu teh tos beres ngobrolna teh nya jeung Dana teh. Ibu atuh kalebet heula nya. Sebenarnya sok we atuh di ieu naon keur ngelapan motor. Geus sebeul pisan tah motor teh dipake ku si bapa teh. Mun Bu tapi daraoseun kene sae keneh motor mah. Nya komo we da beuteuh meuli teh. Leos atuh si ibu ka jero. Dana ngelapan motor. Seunah herang, seunah ieu kos. Kos kanu barang sorangan, we dianggap barang sorangan. Tah diurus ku si bapa ku Gan Sukarta teh. Waktu nyarelek teu karasa geus lohor. Atuh tatan-tatan. Dana teh nyiapkeun deui motor. Arek ngejemput. Adun atuh. Istirahat. Tuang biasa disadiakeun ku Bilah. Ai Dana mah jam 10 ge tadi geus tuang, isuk-isuk tuang. Wah, asa ieu we mamayu. Ceuk paribasana unggal inget barang dahar jeung udud leh. Udud hade atuh. Punten Mitra. Bral atuh pamitan ka ibu. Namina arek ngajemput. Leos ngajemput Neng Rika. Leos atuh Dana teh kana motor dius. Teu kakocapkeun di perjalananna aman lancar. Nepi we ka fakultas ka kampus nu sakola Neng Rika. Atuh teu tetalangke helm dibikeun ku Dana teh. Celak dipake helm celak atuh kanu motor. Kang, menit tepat waktu. Atuh. Balik ka pipojoeun mah ulah akang ge utamakeun atuh. Ini tiasaan nyarios teh. Ayo atuh Kang. Sok atuh mentang milih ieu. Gep atuh kanu cangkeng Mitra, cangkeng Jang Dana, anu sakitu mencrangna Neng Rika. Atuh sernud atuh. Wah. Lamun lain di jalan geus hayang kumaha. Maju atuh belok kiri belok kanan lurus belesat. Asup jalan hareup. Teu
ka gang. Jalan gede we mapai kana motor. Teu kocapkeun tukung silila nepi ka imahna. Geus nepi ka imahna nya turun Neng Rika. Motor diasupkeun deui ka garasi. Gigireun mobil. Nu hiji deui da mobil Taya 2. Dipakeun si bapa hiji, pakeun si ibu hiji. Neng Rika ge aya mobil. Opat mobil ieu tuh. Motor ngan hiji, ngan motor ge motor alus itu. Seimbang jeung harga mobil. Gancangna waktu, nyerelekna waktu, poe ka poe teu karasa. Cak pas nincak ka poe Sabtu. Poe Sabtu Sep, Dun. Yeuh bayaran. pok Bu Aminah Jeung nu usep sakalian yeuh. song Tah jang ongkos Adun mah dileuwihan. anger dileuwihan 100 tina gaji 150 saminggu jadi 100 jadi 2,5. Yang ongkos jadi ka ditu si Adun nu rada unggul. Geus wanci tabuh tiluan lah maju ka asar. Beberes. Abi atuh pamit bade ka sakola heula nyamper usep kade. Nya bunya wios abdi bade nya ka usep nyamper ye bari masihkeun gajihna. Heuh sok teu nanaon. Ngan kade omat ulah geruh teh jaga rahasia antara ieu rahasia aya di Adun. Moal atuh Bu Haji da abdi oge sieun atuh hariwang. Kade omat nya Mitra aya abdi kumaha Bu da abdi ge meureun kedah uwi heula atuh ari namina di damal mah. oh nya teu naon hidap ge mulang heula we Cep. Yeuh atuh jang nu di lemur Golosor 500.000 ka dana mah. Aduh, nah ageung-ageung teuing ieu. heukeun bae atuh jang pamajikan nu di ditu bikeun setengahna. Atuh jang cecekelan cep dana setengahna. Ameh engke tempo ka dieu teh teu hese teh susah ku ongkos. Atuh nuhun pisan Ibu. Pok dana. Leos we atuh Adun mah ka sakolahan nyamper usep. Da geus direncana moal bareng. Malahan mah nu ti heula teh dana. Nu ti heula mulang teh. Ibu, Bu, ieu abi teh nya ulah sampeikeun ka uninga usep mah. Abi teh bade ayeuna we uwi heula. Ti payun uwihna. Moal sareng, pami sareng mah usep ke geruh deui. Da nyariosna pan abi mah didamelna ge dipila di rerencanganna Ibu gitu. Bener gitu. Geruhan atuh Neng Rika. Bilah. Tadi gitu Neng Rika. Mangga kan. Leos atuh bilah teh. Neng, disaur itu ku ibu. Mangga Bi. Nuturkeun atuh Neng Rika teh ka bilah. Nyamperkeun ka indungna. Pok nyarita. Aya pikir naon Ibu? Lain ieu. Dana nya Cep dana rek mulang heula ameh
teka ciri jika no arek ieu urang kudu persiapan di dieu jangan makan senam ulang ngelapan bebejanan digawe gitu kan. Semuhun ibu kumaha sok we kumaha saena. Da abdi ge tos ngobrol tos nyarios ka Kang Dana kitu. Waduh, syukur ari geus kitu ari geus ngobrol mah. Jadi ibu regreg keun we jang Dana mah Ecep Dana mah tong loba pikiran. Nu penting mah dina prungna siap we. Muhun mangga ibu. Neng atuh akang bade mulang heula. Nya mangga Kang kade hati-hati di jalana. Aya Kang ongkosna. Iya terus dipasihan ku ibu kuat ke 500.000. Ya tuh tambihan deui. Entong yos entongkeun kang engke deui we entong seuting atuh ge tami curiga di naon meureun gawe teh meni gede-gede teuing gajihna gitu. Oh gitu. Nya atuh. Ya ari eta picekapeun mah Cekap atuh komo we. Geus kuat tadi ge ku ibu dibere 500. Geus we bae 500 ge teu nanaon menan ulah wakajol ieu bisi katingali ka ciri. Bisi ka ciri duit heulah. Gede-gede teuing mawa mah mesti bajarkeun naon. Mitra ngobrol ngarengidul terus pamitan geus beres kitu nya disawalakeun rek pamitan rek balik heula Dana. Nya atuh pamitan ka si Ibu Aminah. Bu, bapak tacan uih. Sore si bapak mah keun we yos ke ku ibu diwartoskeun pan bari jeung arek narepungan babaturanana cenah jeung kalebe pan teh arek ngurus surat. Oh gitu, muhun atuh. Mitra pamitan wedana teh ka Bu Aminah ka Neng Rika jeung ka Biila. Atuh abdi uih heula nya Bu Neng Bi abdi di kantun heula ku abdi. Nya sok atuh hati-hati di jalana. Cep. Oh Bu Aminah. mohon Akang kade pami ieu dieu nya di jalana kade. Muhun Neng. Mangga tuh di kantun heula sadayana. Nya sok atuh. Assalamualaikum. Reang nemalan waalaikumsalam. Biasa lempang heula we katotogan ka belah wetan da deukeut megas kana beus. Megat kana beusna teh. Ari Dana mah henteu kanu beus. Manehna milih kanu angkot. Merada gancang cenah pokna teh. Teu kakocapkeun di jalana Dana celak kanu angkot belenyeng maju angkot ka kebon kalapa. Teu kungsila naek mobil ka jurusan kidul. Duka ka Deuh Kolot, duka ka Banyaran, duka ka Majalaya. Ka daerah kidul we kitu ti kebon kalapa. Kocapkeun anjog di parapatan ojek. Ini atuh sapatu ge. Meunang ngadangdanan Neng Rika baju jaket topi. Gagah we moal aya nu nyangkaeun pangedulan. Euy. Saha ieu teh sawauh? Ceuk tukang ojek aya nu wawuh. Dana ieu teh. Muhun Kang. Gawe di mana? Di Bandung di ditu di Lembang ngurus villa. Kitu we seminggu sekali minta seminggu sekali senang ke manggeus di ieu mah teh sabulan sakali mulang teh. Oh, celak atuh teu loba omong.
Anu ojek bius we ojek. Tekung silila mitra gok ka jajalaneun heuh gagang jalan nu arek ka imah Abah Udi wani ayeuna mah da mawa duit jeung malahan mah mawa martabak memboroeun cenah lah. Tekung silila di jalanna nepi we atuh ka imah uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta? Abdi bah. Ki. Ya bah yaki da tepuguhnya. Udah lolobana mah di lemurna nyebut aki, manehna mah kudu nama abah nya gamitoha da kadang sok bawakeun ku batur. Abi bah. Dana. Ya, sugan teh ka mana wae, sok asup atuh. Nyi. Nyerni. Aya naon Abah? Iya salaki maneh balik. Kumaha? Kumaha Kak? Kumaha Abah? Bari nyamperkeun kumaha-kumaha. Si Akang. Meuni gining gitu si Akang ari gawe di kota mah. Alhamdulillah. Rada genah gawe teh da ngurus pila kadang aya nu nyewa sok dibere duit. Da pilana sababaraha hiji. Okna teh alasanna mah wah hade pinter kitu mitra. Da geus meunang ngatur kitu nya. Syukur atuh Akang. Akang geus usaha boga panetepan mah. Geus netep usaha. Oh, ngan ke mah wayahna ka hareup mah bakal aya sabulan sakali mulang teh. Kan bae ari digawe mah teu nanaon. Oh, soalna cenah engke mah ngaming utrek dibuka pila teh sangkan ngahasilkeun duit cenah ame loba nu nyewa maronok nu nginep gitu. Kan bae teu nanaon. Ari Akang peureum di mana? Aya akang mah tempat kamar di tukangan pila aya bangunan deui. Oh, syukur atuh. Ari kitu mah. Yeuh martabak yeuh, akang mau martabak opieun ba. Geningan jang dana. Geus mulang. Syukur atuh. Naon digawe di Bandung. Pok mah maiting mitohana. Sumuhun mah. Jengjang itu menjang adud yang Usep. Henteu abdi mah di ditu tongohunana wah tebih deui ka Usep jeung ka Dana mah abdi mah da caket ka Lemang. Ti ledeng teh ka ditu deui sakedik. Oh heueuh atuh. Keun bae naon ngurus naon di ditu gawe naon. Barabat teh dicaritakeun nya nu tadi geus diomongkeun ka Neng Erni. Atuh syukur atuh. Yeuh atuh Nyi. Tah bayaran saung we 250.000 atuh ngagebeg Nyi Erni teh. Alah. Nah itu teh salah Akang. Meuni gede-gede teuing. Menang di mana ieu? Mitra waktu kau jeung Seep kan anjing urang teraskeun deui dina jejer carios ngahianat pamajikan, hianat ka pamajikan bagian kasalapan anjing urang teraskeun. Hapunten nu kasuhun, hapunten dina seueur kalepatanana. Kamitra, kabaraya, kadulur salam dunya tong hilap di like, di komen, di subscribe dina channel Sunda Bandung Kidul sareng simukuring Kang Gugun.
Sakitu nu kahatur ti sim kuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.